Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Kifayatul Awam halaman 40 genap. Sifat kadalapan wajib di Allah nyata iradat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu tsaminatu ari sifat anu kadalapana al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Allah ta'ala al-iradatu eta iradat hartosna ngersakeun Allah berkehendak Allah. Wahia sareng ari sifat iradat sifatun eta sifat tukhassisu nunangtukeun itu sifat al-mumkina kana barang anu mungkin bi ba'di ma kana saware perkara ya juzu anu wenang itu umma alaihi ka mungkin. Wa zaidun mangka ari kijaid masalan umpamana ya juzu eta meunang atau wenang alaihi ka zaid naon atulu jangkung wal qasru jeung pendek. Fal iradatu mangka ari iradat khassasat eta nangtukeun itu iradat bituli kana jangkungna. Masalan umpamana wa amal qudratu jeung anapun ari kudrat fahiya tah eta ari kudrat tubarrizu eta nembrakeun itu kudrat atau ngadhahirkeun atula kana jangkung minal adami tina eueuh ilal wujudi kana aya. Fal iradatu mangka ari iradat tu khassisu eta nangtukeun itu iradat. Wal qudratu jeung ari kudrat mah tu bazrizu eta nembrakeun itu kudrat. Tu barizu teh nembrakeun ngadahirkeun ngajlegkeun. Wal mumkinatu jeung ari pirang-pirang perkara anu mungkin allati anu tata'allaqa nu cumantel biha kana itu mumkinat taun al qudratu qudrat fal wujudu tah eta kahiji wujud yuqabilu anu ngabandingan itu wujud al adama kana eueuh wa tulu jeung kadua jangkung yuqabilu anu ngabandingan itu tul al qasra kana pendek wa jihatun sareng katilu jihad arah faqon wajihatu faqin jeung katilu jihad luhur tuqabilu anu ngabandingan itu jihatu faqin jihata tahtin kana jihad handap. Wa makanun jeung kaopat tempat kaza eta nya kitu deui kamisrin sapertikeun kota Mesir yuqabilu ngabandingan itu Mesir guerahu kana salian ti Mesir kasami sapertikeun Sam masalan umpamana. Wa hasilu zalika jeung ari kesimpulan tina al mumkinat anna zaidan kana saestuna kijaid qabla wujudihi samemeh ayana jaid ya juzu eta wenang alih ka jaid naon ayyabqa yen tumatab itu zaid ala adami kana eueuhna jaid. Wa yajuzu jeung wenang naon ayyu jada yang dipendahkan itu jaid fi hadzal zamani di zaman. Fa iza wujida maka di mana-mana geus diayakeun itu zaid faqad khassasa tah nyata geus nangtukeun naon al iradatu iradat wujudahu kana ayana jaid badalan karena jadi gaganti an adamihi tina eueuhna zaid. Wal qudratu jeung ari kudrat abrozat eta nembrakeun itu kudrat al wujuda kana aya. Wa yajuzu jeung meunang deui naon ayyu jada yang dipendakan jaid di zaman tufani di zaman banjir Nabi Nuh wa fi ghairi jeung salian di zaman tufan fallazi mangka ari anu khassasun nangtukeun ieu lati wujudahu kana ayatna zaid fi hadzal zamani dina ieu zaman duna ghairihi henteu salian ti hadzal zaman huwa
eta ari itu alladzi khassasa wujudah al iradatu eta sifat iradat. Wa yajuzu sareng meunang deui Zaid ayyakuna eta yen kabuktian Zaid. Wa yajuzu jeung meunang naon ayyakuna yen menang Zaid tawilan eta nu jangkung aw qasiran atawa nu pendek. Fallazi mangkari anu khassasa nu nangtukeun ieu lazi tulahu kana jangkungna Zaid badalan bari jadi gaganti anil qasri tina pendekna al iradatu eta sifat iradat. Wa yajuzu jeung meunang deui naon ayyakuna yen kabuktian Zaid fi jihati faqin di jihad luhur. Fallazi mangkari anu khassasa anu geus nangtukeun ieu lazi ka Zaid fi jihati tahtin di jihad handap kal ardi sapertikeun bumi al iradatu eta sifat iradat. Wal qudratu jeung ari qudrat wal iradatu jeung iradat sifatani eta sifat duanana qaimatani anu tumattab duanana bizatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala maujudatani anu aya duanana law kusyifa lamun mah dibukakeun annati urang sadaya naon al hijabu hahalang laro aina yakin bakal ningali urang sadaya huma kana kudrat sareng iradat. Para pelajar menjelaskan tentang sifat nu kadalapan anu wajib di Allah nyaeta sifat iradat. Hartosna iradat berkehendak. Kersa bahasa Sundana penentuan. Tah penentuan teh ku iradat. Perencanaan ku iradat, ku pangersa Allah. Wajib dia wajib menurut akal. Hartosna kahartos ku akal gorizi lamun Allah kasifatan ku sifat iradat teu kaharti ku akal goriji lamun Allah teu iradat. Kadua ieu sifat iradat kalebetkeun kana sifat ma'ani. Bahasa kitab Tijan Ad-Darari wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat anu qadim teu aya mimitina, qaimatun anu temetep teu aya tungtungna, bizatihi ta'ala ada berada di saha di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayeuna menjelaskan tentang fungsi atau kegunaan ta'alluqna. Jadi seluruh sifat madi ngaduhan ta'alluq kajaba sifat hayat. Wa wajibu ta'liqu sifati hasman dawaman ma'adal hayati sifat ma'ani nutuju eta wajib ta'alluqna lian hayatan tewajib ta'alluq ayatilu tahid kahiji ta'alluq ibadah sareng ta'alluq ayatilu kahiji ta'alluq ibadah gunana iradat pikeun taksis gunana iradat pikeun taksis nangtukeun tina sebagian nu berlawanan dua ta'alluq tadiya sasaran sasaran sifat iradat kana mungkinul wujud tilu ta'alluq maratib hartosna tingkatan ayeuna ngabahas lah ta'alluq iradat nyaeta pikeun tahsis dina kitab Tijan redaksi katana tukhassisu biha menentukan ku sifat iradatna di dieu ge aya bahasana sami tukhassisu mentahsis menentukan nangtukeun
Kamak menentukan saha. Berarti eta mah ngabahas ta'alluq ta'diyah sasaranana. Ta'alluq sasaranana nyaeta nentukeun al mumkina kana barang anu mungkin. Dua ta. Cek tadi nentukeun teh nentukeun antara anu berlawanan. Naon cenah ge? Anu berlawanan. Tah sesuatu nu berlawanan teh sadayana aya genep atau 7 teu naon-naon laun beda nganomberan ngan di dieu mah genep. Al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu. Sarang sifatu. Al mumkinatu ari pirang-pirang barang mungkin, al mutaqabilatu anu silih berlawanan, wujuduna eta kahiji wujud, wal adamu sareng adam. As-sifatu sareng kadua pirang-pirang sifat. Berarti taksis teh menentukan teh maksudna ayakeun ulah eueuhkeun ieu teh. Tak kusadang tu genana ku Allah. Maka orang ketika tahun 2000 macan aya ke zaman banjir Nabi Nuh can aya. Nah sabab macan aya ku Allah can ditaksis kana naonna lain can ditaksis satu can prak diayakeun. Mungkin diayakeun mah direncanakeun mah entos. Ayeuna direncanakeun lain mungkin direncanakeun tahun 2000 lahirna. Matak potongannya sedikit agak beda gitu. Produk tahun 2000. Barang mungkin anu saling berlawanan aya eueuh sareng pirang-pirang sifatan. Kadua sifat, naon sifat? Jangkung, pendek, lebar, kerempek, pinter, bodoh, beunghar, pakir. Maka dina kitab tijan ge aya naon? Nantukeun kana beungharna, kana pakirna, kana pinterna, kana bodohna. Eta teh keur ngabahas naon? Sifat. Kusaha tah tentukeun kituna? Ku Allah. Ieu teh urang aya teh dalam dunia teh sesuai jeung kekesanan Allah. Sesuai rencana. Lain produk gagal. Sesuai jeung rencana. Nah geuning kieu, ya kitu rencanakeunana gitu. Ari urang mah kadang-kadang nu gagal teh tetua sesuai jeung naon? Jeung rencana. Jadi ieu teh lain manusia coba-coba ieu teh. Emang kieu dia rencanakeun ku Allah Taala ditaksisna. Jadi sifatna teh geus ditentukeun ku Allah. Dua tah, hiji naon cenah ge nentukeun aya jeung eueuhna. Kadua nentukeun sifatna. Azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawasiqatu. Sarang tunjihatu kadzal maqadiru rawasiqatu. Di sarah ada ayat azminatun katilu pirang-pirang zaman. Urang keur zaman naon ieu lahirna? Aya zaman Firaun, aya zaman banjir bandang zaman Nabi Nuh, aya zaman jahiliyah, aya zaman modern, aya zaman milenial. Urang mah alhamdulillah lahir di dalam dunia di zaman gadget. Apapun pakai serba internet. Kadang-kadang hidup nang ku internet.
zaman. Tebetah hirup lamun teu boga kuota. Zaman ayeuna mah kitu. Ari baheula mah tebetah hirup lamun teu mangidahar. Ada ayeuna mah geus beda. Ari baheula mah ceurik teh hayang dahar, ceurik hayang kuota ayeuna. Zaman ayeuna beda jeung zaman baheula. Zaman baheula mah ceurik lamun hayang dahar. Ari ayeuna mah ceurik mung dahar. Sok budak leutik paksa indung nu ceurik makating mung dahar hayang jajan wae. Amkinatun kaopat pirang-pirang tempat. Urang ditentukeun di mana? Aya beulah kulon. Tempatna aya di Sam, aya di Mesir. Urang mah Indonesia. Indonesia. Termasuk ke daerah mana? Tenggara, Asia Tenggara, di Asia. Rada bewetan. Batur mah timur tengah, tengah-tengah. Iya mah rada kabeh dia. Katingali saeutik. Kulitna rada bedanya. Lamun ngaredeng jeung orang Yaman rada beda katingali. Rada beda katingali. Lamun jeung orang Afrika katkomo katingali pisan. Soalna kali itu mah geus teh waktu magrib kan itu. Lamun orang ngarendeng jeung orang-orang China beda deh. Rada sarerab. Saripit sarerabeun teh gitu. Ningali matahari. Katingali da belah wetan eta. Jadi sarerabeun ke matahari teh. Ada jeung orang Timur Tengah geus balotot eta mah geus kitu. Soalna ningali ieu biasa ningali padang pasir jadi bolotot. Katingal lamun urang keuleumpang lamun dongko wae teh urang gunung. Biasa sok nanjak wae gitu. Lamun ngomongna tarik biasa daerah pesisir pantai. Soalnya sok pabaliut jeung suara ombak gitu. Mata kade ari beda ngobrol teh beda-beda jal otak jalma teh. Soalna lahirna, makana beda-beda makana. Soal makana. Tapi orang sok tunduh wae nya. Bubuhan di jieuna bari sare tuh tah. Aduh. Bari sare jieuna. Aduh, jadi tunduh wae ngaji teh. Cari orang. Aduh. Jangan mapi alusin kali mau disare gawe teh aduh. Jihadun. Ayeuna ka 5 penentuan jihad. Arah-arahna belah mana? Lamun Indonesia teh Indonesia sebelah mana? Kidul, kaler, wetan, kulon. Beda-beda jihadna ge Allah Taala. Terakhir adalah maqadir. Ada ukuran-ukuran. Lamun beunghar sakumaha? Pisan, pertengahan, pakir. Jangkungna sakumaha? Jangkungna. Tadi mah sifatnya, ieu mah maqadir, ukuran-ukuran, takaran-takaranana. Kabeh ge geus ditentukeun ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Tah jadi ari iradat mah jang menentukanana, lamun kudrat mah jang ngajlegkeunana. Maka tadi ada kata wa ammal qudratu fahiya, atau ulangi fal iradatu khassasathu bituli masalan wa ammal qudratu fahiya tubarrizu atul. Ari iradat mah merencanakan, kudrat mah menjabarkan. Kumaha cenah ge? Iradat mah merencanakan, kudrat mah menjabarkan, melaksanakan. Wa kullu syai'in bil qadar iwal qadar wa kullu
durin pamamin humafar sakur perkara ku kodo jengku kodar anu ditakdirkeun taya jalan mengpar. Setiap nu aya pasti direncanakeun heula. Naon cenah ge? Setiap yang direncanakan pasti diayakeun. Naon? Jadi hebat Allah. Terus sagawai Allah Ta'ala mah ka urang teh memeh dipraktekeun geus direncanakan, yang direncanakan pasti direalisasikan ku Allah Ta'ala. Moal sampai di Lauh Mahfudna tulisanna kieu ternyata pada realitana teu moal sesuai kode jeung kodar. Beda keinginan urang mah kadang-kadang tengah jalan. Tadi mah teh hayang naon-naon, keur ngaji jorojoy. Asa hayang baso ieu teh. Teu ngarencanakeun. Ari barang sakobong teh, aya adrahi geuning. Moal hayang baso lah. Robah deui. Tadi mah hayang ka Aminah. Asa embung ka Aminah teh. Daya nu anyar eung. Aya ge Fatimah, asa mending nyobaanna ka Fatimah. Itulah cinta monyet. Tuh, jadi eta urang mah kadang-kadang naon rubah urang mah. Tah Allah Ta'ala mah tidak pernah rubah. Moal kapangaruhan kudu ceurik, moal kapangaruhan ku bendu, moal kapangaruhan ku nu maksiat, moal kapangaruhan ku orang-orang kafir. Moal Allah Ta'ala moal kapangaruhan ku nu ngadua, moal kapangaruhan ku nu terang ngadua. Da kabeh ge geus direncanakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulangi, ta'alluq ifadah iradat pikeun tahsis. Hartosna ngarencanakeun, planningna. Cek tadi antara naon jeung naon cenah ge? Antara anu berlawanan. Sabaraha berlawanan? Aya genep. Lamun 7 di 2 nomorkeun. 1 wujuduna, 2 adam, 3 sifat, 4 azmina, 5 amkinah, 6 jihad, 7 maqadir. Lamun 7. Maka di bawah ayatnya sitatun la'allahu nizrun ila ja'lil wujud wal adam isnaini. Digabungkan wujud jeung adamna jadi sanomberkeun. Jadi begenep. Contoh-contohna tentang makan, tentang wujud, tentang zaman, tentang sifat tos dibahas nembe dina contoh-contohnya dina kitab. Ta ieu sifat kudrat jeung iradat termasuk sifatani qaimatani bizatihi ta'ala maujudatani, sifat anu aya. Kulantaran sifat anu aya ketika ke di akhirat lamun ku Allah Ta'ala dibukakeun urang, maka urang bakal mampu menembus kumaha kudratna Allah, iradatna Allah. Bakal terang karena kudrat jeung iradat Allah. Taluk tadiyahna cek tadi ge kana barang mumkinul wujud. Wala ta'alluqa jeung teu cumantel lahuma pikeun kudrat jeung iradat naon illa bil mumkini kajaba kana anu mungkin. Fala ya ta'alluqani maka teu ta'alluq itu kudrat sareng iradat bil mustahili kana anu mustahil. Kasari ke sapertikeun aya rencang, aya nu ngabarengan. Tanazaha ngabersihkeun, tanazaha maha bersih sa Allah Gusti Allah Ta'ala anhu tisari. Wala bil wajibi jeung teu cumantel kana nu wajib. Kazatihi ta'ala sapertikeun dat Allah Ta'ala. Wa sifatihi jeung pirang-pirang sifatna Allah. Wa minal jahli jeung eta tetep kaasup tina kabodohan. Qauluman ari ucapan jalma. Qala anu ngucapkeun ieu mah. Innallaha saestuna Allah Ta'ala qadirun eta anu kuasa ayat takhida kana yen ngajadikeun Allah
waladan kana putra. Li annahu karna saestuna kalakuan jeung tingkah la ta'alluqa teu aya ta'alluq eta tetep lil qudrati pikeun qudrat bil mustahili kana nu mustahil. Wa tihadul waladi jeung ari nyieunna putra mustahilun eta nu mustahil. Wala yuqalu jeung teu meunang diucapkeun naon innahu saestuna kalakuan jeung tingkah iza lam yakuni mana teu kabuktian Allah qadiran anta nu kuasa ala tikhadil waladi kana nyieunna budak kana tah kabuktian Allah ajizan eta nu apes li annana karna saestuna urang sadaya naqulu ngucapkeun eta ngucapkeun urang sadaya innama yalzamu pastina apes innama yalzamu pastina misti naon al ajzu apes laukana lamun kabuktian naon al mustahilu anu mustahil min wazifatin kudrati eta tina tugas kudrat walam tata'allaq jeung teu cumantel itu kudrat bihi kana mustahil ma'annahu sarta saestuna itu mustahil ma'annahu sarta saestuna kalakuan jeung tingkah laisa eta teu aya min wazifatiha eta tetep tina tugasna itu kudrat naon illal mumkinu kajaba perkara anu mungkin. Saterasna musannif memberikan mafhum mukhalafah tina ta'alluq ta'diyah sifat iradah atau kudrat sami bae. Ta'alluq sasaran kudrat atau iradat nyata karena naon mumkinul wujud. Berarti iradat Allah teh paragi nangtukeun nu mungkin. Kudrat Allah paragi ngayakeun anu mungkin jeung ngeuweuhkeun. Pertanyaanana naha ari aya putra pikeun Allah? Naha aya deui pangeran salian ti Allah hukumna wajib mustahil? Mustahil. Mungkin teu Allah diayakeun? Kapan mustahil? Anu mustahil mah moal jadi naon? Moal jadi aya. Lamun nu mustahil geus pasti eueuh. Lamun nu wajibul wujud berarti pasti aya. Moal naon? Moal eueuh. Tah berarti anu mustahil eueuhna teu perlu dieuweuhkeun deui da geus eueuh. Kumaha cenah? Anu mustahil teu perlu dieuweuhkeun deui da geus pasti eueuh. Komo diayakeun mah naon? Anu wajibul wujud geus pasti aya. Teu kudu diayakeun deui da geus naon? Geus aya. Moal dieuweuhkeun da geus wajib aya. Kumaha cenah? Barang anu wajibul wujud geus pasti ayana teu kudu diayakeun deui da geus aya. Komo dinaonkeun mah? Dieuweuhkeun mah moal bisa da geus pasti ayana. Tah nu dua mah teu kata'alluqan. Sifat kudrat jeung iradat teu cumantel kana anu mustahil wujud da geus pasti naonna eueuhna. Teu cumantel kana wajibul wujud da geus pasti aya. Ongkoh urang teh keur ngopi ieu teh. Keur make kacamata. Mananya kacamata urangnya. Padahal dipake. Eta nu kitu ngaranna naon tah? Tahsilul hasil. Nu geus hasil mah teu ditanyakeun deui. Da geus pasti aya. Ieu teh asa hareureun euy kapal terbang. Cik atuh euweuhkeun. Kapan eueuh tadi ge? Nu geus eueuh mah teu kudu dinaonkeun deui. Dieuweuhkeun. Tuh, mantap. Cek tadi ge salah jeung bodoh lamun jalma kieu. Yo lamun Allah taala ari Allah bisa untung nyieun anak putra Allah. Cek jalma nu bodoh mah nyebutkeun teh nya bisaeun atuh. Salah. Kapan geus diumumkeun mustahil aya saha? Aya putra. Berarti lamun mustahil aya putra mah putra Allah moal aya nepi ka rabi saha? Putra Allah. Ari kitu apes lain. Lain apes, da lain bagianana eta mah. Lah ieu teh boreng geus leteh.
Itu buktinya tuh, tinggal takal saya udah trek potong. Salah ngagunakeun atuh tah cobaan kana irung. Jadi salah ngagunakeun mah ulah boro-boro salah ngagunakeun. Itu bodog teh butut. Eta butut dengan kana ngarok janggot teh hese. Bodog seukeut teh bage ngarok janggot. Beak jeung pipina maring ge bisa. Salah ngagunakeunna. Salah ngagunakeunna. Jadi ari nu lain tugasna mah lain apa ari kitu mah. Salah naon? Salah ngagunakeunna, salah makena. Sepidol ieu. Paragi naon? Paragi nulis. Tuh katingali. Cek urang teh tuliskeun kana taneuh, naueuhan butut. Eueuh tapakna tuliskeun kana taneuh teh. Nya salah nulisna. Salah sasaran. Nah, jadi jelasnya sifat kudrot ta'alluq tadiyahna kana mumkinul wujud wungkul teu cumantel kana mustahil jeung kana anu mumkinul teu cumantel kana anu mustahilul wujud jeung kana barang wajibul wujud. Itulah ta'alluq tadiyah. Katilu bagian ta'alluq maratib tingkatan sifat iradat. Walil iradati jeung eta tetep pikeun sifat iradat ta'alluqani ari dua ta'alluq. Ta'alluqu suluhiyin tegasna kahiji ta'alluq suluhi qadimin anu qadim. Artosna bisa atau lulus di qadimula. Wa huwa sareng ari suluhi qadim salahiyatuha eta lulusna itu iradat li tahsis pikeun nangtukeun azalan di zaman ajali, azalan ti ajali dari zaman ajali. Fazaidun mangkari kijaid atau wilu anu janggung, awil qasru atawa anu qasiru atawa anu pendek, ya juzu eta wenang. Naon ayyakuna yen kabuktian itu jaid ala ghairima netepan kana salianti perkara. Huwa anu ari tu jaid alih netepan kana ieu mah. Bi'tibari salahiyatil iradati ku ngarekan kana lulusna kersana Allah. Fahiya mangkali itu sifat iradat sholihatun eta nu lulus anu bisa nangtukeun berarti nya lamun iradatna li ayyakuna pikeun yen kabuktian sahajaeun kijaid sultanan eta raja wa ayyakuna jeung yen kabuktian jaid zabalan eta sampah runtah berarti nu hina bil tibari ku ngarekan at-ta'alluq as-suluhi kana ta'alluq suluhi walaha jeung eta tetep pikeun iradat ge ta'alluq tanjizin qadim ari ta'alluq tanjizi qadim wa huwa sareng ari ta'alluq tanjizi qadim tukhassisu eta nangtukeun saha Allahu taala Allah taala as-sai'a kana perkara bisifati ku sifat allati anu huwa anu ari itu sai alaiha natepan kana ieu lati al ilmu mangkari ilmu eta sopan narima kasifatan bihi ku ieu ilmu sazen kijaid khassaso eta geus nangtukeun hu kana itu ilmu bihi ka ieu zaid saha ta'ala Allah ta'ala azalan diajali bi iradatihi kalawan kersana Allah fatakhsisuhu mangkali nangtukeunana zaid bil ilmi kana ilmu masan umpamana qadimun eta nu qadim wa yusamma jeung ngaranan deui itu takhsis ta'alluqan kana ta'alluq tanjizian kana tanjizi qadiman anu qadim berarti prakti qadimula wa salahiyatuha jeung ari lulusna itu iradat li takhsisihi pikeun nangtukeunana zaid bil ilmi kana ilmu wal ghairi jeung salianti itu ilmu bi i'tibari zatiha ku ngarekan kana zatiyahna itu iradat
bikot in nazri kumutuskeun lirikan ani takhsisi tina nangtukeun bil fi'li kana prak midamel yusamma dingaranan itu takhsisuhu bil ilmi wa ghairihi ta'alluqan suluhiyan kana ta'alluq suluhi qadiman anu qadim wa qala jeung nyaurkeun sahabadum sebagian para ulama laha eta tetepikeun itu iradat ta'alluqu tanjiziyin ari ta'alluq tanjizi hadisin anu hadis anu anyar wa huwa sareng ari ta'alluq tanjizi hadis tahsisu jaidin eta nangtukeun ki jaid bituli kana jangkungna masalan umpamana hina yujada nalika rek dipanggihan itu zaid bil fi'li kalawan prak dipidamel ala hadza maka netepan kana ieu qaul ba'duhum qala ba'duhum qaul ba'dihi yakunu kabuktian laha eta tetepikeun iradat naon salasu ta'alluqatin tilu pirang-pirang ta'alluq lakinna tahqiq tetapina ari qaul tahqiq qaul anu nyata inna hadas salisa saestuna ieu ta'alluq anu katilu laisa eta lain tu hadas salis nyata tanziji hadis ta'alluqan eta ta'alluq bal huwa balik tari itu salis izharun eta ngadohirkeun li ta'alluqil tanjizi qadim kana ta'alluq tanjizi qadim. Para pelajar membahas ta'alluq marotib. Ta'alluq marotib ayat 2 hiji suluhi qadim sareng lulus di qadim mula sifat iradat pikeun nangtukeun lulus di qadim mula sifat iradat pikeun nangtukeun dua tanjizi qadim prak nangtukeunana iradat di qadim mula numutkeun sebagian ulama aya nu katiluna nyaeta tanjizi hadis prak ditangtukeun deui makhluk nalika rek diayakeun ngabahas tentang ta'alluq marotib sifat iradat ayatil kahiji suluhi qadim anu teu sasuluhi bisa qadim ti qadim mula berarti lamun sifat iradat teu sieun ku kegunaan naon sifat iradat pikeun nangtukeun taksis sok asupkeun kata nangtukeun kana bisa jadi suluhi qadim teh maksudna bisa pikeun nangtukeun ti qadim mula dalam artian Allah mah kemampuanana teu pernah kapieulaan ku kapaksa ku bodoh ku teu bisa heula karoha teh kana kapaksa ku teu bisa heula langsung sudah punya iradah keinginan kehendak ada urang mah kakarabeh dieu can boga kahayang teh aya mimitin Allah mah teu aya geuning can aya makhluk harita ke zaman baheula can dinaonkeun candi iradah ke lamun tapi sebetulnya iradah Allah tidak mimitin jadi suluhi qadimah masih keneh rata mampu pantes orang teh jadi naon bae ge urang kieu sebetulnya mah ti Allah teh pantes jadi raja bisa jadi rakyat jelata bisa zabalah di bahasa teh sampah masyarakat bisa jadi orang soleh bisa jadi jalma nu bodoh bisa tapi akhirnya ke sedikit-sedikit orang nyerian kehendak Allah ternyata daek ngaji mudah-mudahan ieu teh pertanda baik iradat Allah nu bakal terjadi ka urang dalam urang ke dalam keberadaan manusia naudzubillah berarti nyerian naon tah taksisna Allah mungkin kana kagorengan
Naudzubillahi min dalik. Maka terus orang buktikan. Mudah-mudahan sami jeung kersana Allahnya sesuai. Eta sebutan naon tah? Suluhi qadim. 2 tanjiji qadim. Sekarang 2 tanjiji qadim. Tanjiji naon? Prak. Berarti sia atuh prak naon atuh? Prak nangtukeun. Ngan bahasana qadim, ti qadimula. Jadi ti qadimula ge urang teh ditantukeun. Beda jeung tadi mah tanjiji hadis dina kudrat mah. Ieu mah tanjiji sifat irodat mah taya tanjiji hadis. Kabeh ke qadim penentuanana. Mata kaul masyhur mah taya tanjiji hadis. Ngan dua betalu kudrat masuluhi qadim jeung tanjiji qadim. Da perencanaan mah bareng KBG. Naon cenah ge? Rencana mah bareng. Nu aya bedana mah jelegna. Berarti ngudratkeunana eta mah nya. Lain ngirodatkeunana. Jadi naon? Ngirodatkeunana mah teu aya heula pandeuri, ngajelegkeunana mah aya heula pandeuri. Matak dina kudrat mah aya tanjiji hadisnya. Da ngajelegkeunana aya heula pandeuri. Sebetulnya mampu we Allah Ta'ala mah ngayakeun urang keur zaman Nabi Adam. Tapi karunya bisa batur. Bisa batur. Bisa hasajeun baju cenah kulit-kulit binatang. Untung. Jadi bisa. Numutkeun sebagian para ulama aya ta'alluq nu kasabaraha ka 3 nyaeta tanjiji hadis. Kumaha nasina tanjiji hadis ditangtukeun deui nalika rek diayakeun. Maka orang sok nguping geuning ketika jabang bayi dina kandungan ibuna usia sabaraha bulan? 4 bulan. Ditentukeun rizkina bikat bi rizkihi, ditentukeun ajalna, ditentukeun cilaka jeung bahagiana. Eta lamun kitu keur 4 bulan, ari 4 bulan aya mimitina teu? Aya. Berarti ari kitu tanjiji qadim atau tanjiji hadis? Tanjiji hadis. Tah eta mah sebetulna mah ngareka pungkul. Kitab indukna mah geus aya di ditu. Catatan indukna mah sok tah pasrakeun tah. Hei malaikat Jibril, Mikail, tah dituliskeun, nyiapkeun. Aya deui keterangan babongian nisfu Sa'ban ditentukeun takdir. Dina wongian Lailatul Qadar ditentukeun naon? Takdir satahunan. Aya nisfu Sa'ban aya mitina teu? Aya. Berarti tanjiji naon tah? Tanjiji hadis berarti. Ngan sabenerna mah ku ulama mah sebetulna mah lain nyieun anu baru, neruskeun anu baheula. Maka ngan saukur mindahkeun wungkul. Tapi mungkin bae ada kemurahan ti Allah Ta'ala. Umpamana geus nunggu ti muqaddimna mula ge, si ieu lamun ngadoa mah umurna rek tambahan deui. Mungkin bae. Mata urang teh menyambut teh dina wengian nisfu Sa'ban teh mudah-mudahan sesuganan eta takdir nu datang ka urang teh masih kene bersifat takdir mu'allaq, lain takdir mubrom atau iradat mubarrom. Takdir anu bisa dirobahkeun deui nya takdir mubarrom. Itulah ta'alluq. Tapi berarti simpulna mah tetepnya ta'alluq iradat mah sabaraha? 2 hiji suluhi qadim, kadua tanjizi qadim, ditentukeun ti qadim mula. Jadi bukan baru urang teh. Ngan ayana baru. Jika wajid tukang wajid nya mah dibarengkeun. Nakatel na kancah badan. Rohna urang teh dibarengkeun jeung Nabi Adam teh diayakeun bareng. Alastu bi rabbikum qalu bala, ditanya harita teh ka Allah teh. Ari kaula paran maneh lain. Qalu bala, kantenan. Akhirna dibungkusan hiji-hiji eta roh. Plak diasupkeun kana jasad Nabi Adam. Ayana zaman baheula. Diasupkeun kana awak urang.
ayana zaman ayeuna ada bungkusan wajib hiji-hiji atau sekaligus hiji-hiji mah bae we mesti hiji-hiji we terus aya 8 deuri begitu juga kuasana Allah nakdirkeun mah ngayakeun mah hiji-hiji rek nyeun imah naon heula pondasi heula atawa kenteng heula pondasi heula ngarencanakeun mah mungkin barangnya ya rek ieu gentengna rek ieu pondasina rek ieu laksanana tanggal sekian tetap anggar pengen garap nama ti hiji heula itulah tentang ta'alluq ta'diyah dan marotib sifat iradat. Saterasna musannif memperjelas tentang ta'alluq kudrat sareng iradat. Maka musannif nyaurkeun wa ta'alluqul qudrati sareng ari ta'alluqna kudrat wal iradati sareng ta'alluqna iradat amun eta anu umum likulli mumkinin kana sakur-sakur barang anu mungkin hatta innal khotorati sehingga saestuna pirang-pirang kereteg hate allati anu tukhtaru anu dikeretegkeun ieu lati ala qalbi syakhsi kana hatena jalma mukhtassatun eta nu ditangtukeun bi iradatihi ku kersana Allah taala wa makhluqatun jeung anu diciptakeun bi qudratihi ku qudratna Allah taala kama sapertikeun keterangan zakaron tos nyarioskeun hukana ieu mah saha al Malawi Syekh Malawi fi ba'di kutubihi dina sebagian kitabna pirang-pirang kitabna Syekh Malawi wa alam jeung kudunya hu anjeun anna nisbata takhsis kana saestuna hubunganana nangtukeun lil iradati pikeun iradat wal ibrazi jeung ngahubungkeunana nemrakeun atau ngadohirkeun wal ijadi jeung ngahubungkeunana ngayakeun lil qudrati pikeun qudrat majazani eta kalimat majaz duanana al mukhassisu ari nu nangtukeun haqiqatan dina hakikatna secara hakikatna huwa eta ritu al mukhassis haqiqah Allahu taala eta Allah taala birodatihi ku sabab kersana Allah wal mubarrizu jeung ari nu ngadohirkeun ge wal muju nyeratna wal mujidu sareng ari nu ngayakeun ge hakikatan secara hakikatna huwa eta ritu al mubarriz wal mujid Allahu eta Allah jalla maha agung Allah wa ala jeung maha luhur Allah bi qudratihi ku qudratna Allah faqaulul ammah mangkari ucapan kaumuman jalma al qudratu yaf'alu bi fulanin kaza tegasna lapat al qudratu taf'alu bi fulanin kaza al qudratu ari qudrat taf'alu eta geus midamel qudrat bi fulanin kasipulan kaza kana anu in arada lamun ngamaksud sal qailu jalma nu ngucapkeunana eta lamun ngamaksud sahal qailu jalma nu ngucapkeunana annal fi'la kana saestuna pagadamelan lil qudrati eta tetep milikna qudrat haqiqatan dina secara hakikatna awlaha atawa milik pikeun itu qudrat walizati jeung milik pikeun zatna kufrun eta hukumna kufur wal iyazu jeung ari nyuhunkeun pangriksa billahi taala ka Allah taala bal lil fi'lu balik tari sadaya padamelan di zatihi eta milik zatna Allah bi qudratihi ku sabab qudratna Allah. Terakhir materi penjelasan musannif dina kitab tina bab penjelasan tentang sifat iradat menyampaikan 2 poin. Satu, mempertegas
bahwa ya titik persamaan segi ta'alluq ta'diyah sasaran. Naon sasaran sifat kudrat? Jawab, kana mumkinul wujud. Naon sasaran sifat irodat? Kana mumkinul wujud. Seluruh barang mungkin eta geus direncanakan dan sudah ditakdirkan ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musannif mempertegas amun likulli mumkinin hatta anal khatarati allati tukhtaru ala qalbi sasi mukhassasatun bi iradati. Setiap keterlintasan hati direncanakan teu ku Allah. Sudah ada rencana. Datangna ka urang ditakdirkan teu ku Allah. Ditakdirkan ku Allah melalui kudratna. Meskipun lintasan-lintasan pikiran kreteg disebutna. Ieu mah hanya semisal kan wungkul. Termasuk debu-debu kecil anu laleutik kabeh geges kaitung ka Allah taala melalui naon? Irodah sareng kudratna Allah. Urang keur leumpang dina motor masuk debu kana pangambung ribuan kana cepil. Mungkin terkadang bakteri eta asup ka tubuh urang direncanakeun teh ku Allah bi iradati. Direncanakan ku Allah dengan iradatnya Allah. Oge dikersakeun ditakdirkeun ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hempasan-hempasan napas ge masuk keluar masukna. Bisa rencana ti Allah talcan. Sudah. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun yumdi. Nah kitab hikam ma min nafasin tubdihi sareng ma min nafasin tubdihi illa qadarun yumdihi. Setiap napas yang dihempaskan, tumdi yang kau lewatkan, illa walahu qadarun yumdi, di sanalah ada takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus sareng seperangkat aya tugas ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi eta kudrat jeung iradat sebenarnya berjalan teu. Kudrat jeung iradat setiap saat berubah berganti teu. Urang keur video jalma nu keur sare cicing we. 2 jam di video cing. Lamun kurang di setel ulang eta videona maju teu? Maju. Berarti gambaran nu eta keneh teu? Beda maju kapan? Beda deui. Beda deui gambarna teh nu itu. Geus ka ditu tadi jam anu detik pertama mah. Ngan gambarna seri nyeri akur. Sarua. Eta buktina terus maju. Komo langsung ngedit video mah. Kin master kapsut capcut eta da maju terus deg-degan ke urang video tihang tret 2 jam umpamana cing ketika disetel eta videona maju teu videona gambar anu ayeuna tadi lain da maju be terus kitu deui takdir ti Allah taala. Setiap detik takdir teh murubut ka urang. Tret jiga film tak maju terus. Kaset di log mahfudna mah iradatna mah maju terus. Ieu teh nu kamari lain. Beda deui lain nu kamari. Ngan wajahna diserikeun. Disarwakeun. Sok aya nu beda tara. Oh sok nu kamari mah kasep, kadang-kadang nu ayeuna mah teh jekok. Jadi gambarnya beda.
mungkin kamari mah biasa-biasa wae ayeuna mah keur make busana pengantin. Jadi lebih gaya. Jadi simpul nama takdir wajah orang nu kieu nu kamari teh lain. Nu kamari mah kamari. Nu ayeuna mah nu ayeuna. Ngan pedah ku Allah taala teh teu diserikeun gambar naon seri gitu. Diakurkeun gambarna. Padahal mah takdirna lain takdir nu kamari. Ayeuna mah nu iraha? Nu ayeuna. Anyar wae urang teh sebetulna mah. Eueuh takdir nu kamari. KBG anyar. Til nu anyar teh lain ngan syukur amalna wungkul, sagala rupana, wajahna, bentukna. Jadi lamun dina sebuah proyektir film Infokus lah ayeuna. Infokus diurungkeun infokusna bret gambar kana layar. Slide. Bret infokus tiloh mahfud melalui iradat Allah breng gambar di alam dunia slide-na di aya di alam dunia. Di pareuman bidiloh mahfudna tek dipencet ke Allah umpamana breng moal aya gambar kieu teh moal. Gambar urang teh moal naon? Moal aya. Jika seuneu we anu keur kahuruan tarik tiba-tiba lep eueuh ka mana lompatna seuneu. Ka mana lompatna seuneu? Ngan untung ku Allah tadi kitukeun. Jalma mah melalui suatu proses sila kematian ame ngarti. Soalna lamun jujug areueuh kamarana teh jujug areueuh gitu kan. Jadi untung aya sunnatullah disebut nanti kebiasaan Allah nyata melalui adatna proses hukum adat aya sebab akibat menang Allah eta hukum hubungan sebab akibat nage. Jadi simpulna setiap kereteg, setiap empasan napas, benda-benda kecil, setiap takdir KBG baru. Kedua seluruhnya melalui perencanaan Allah. Perencanaan adalah ta'alluq tina sifat iradat. Dan pembuktian ti Allah disebutna qudrat. Kareteg kana hate urang. Di tengah aya tingkatan tujuan, tingkatan maksud. Maratibul qasdi al-khamsah. Ayeuna sebutkeun kareteg teh nyaeta mah yasmulu maratibal qasdi al-khamsati. Mencakup kana tingkatan-tingkatan tujuan 5. Jadi lintasan pemikiran urang teh na hate urang atawa aya na otak urang aya 5 tingkatan. Diambil daripada Bahar Tawil. Maratibul qasdi sun haji sun zakaru fa khatirun fa hadi sun nafsi fastami'a sareng maratibul qasdi sun haji sun zakaru fa khatirun fa maratibul qasdi ari tingkatan-tingkatan tujuan dina hate khamsun eta aya 5. Hiji hajisun tegasna namina hajis. Lintasan pikiran atau lintasan hate. Cik urang nama angan-angan. Dakaru geus nyarioskeun para ulama. Fa khatirun tuluy kadua khatir kareteg hate. Haditsun nafsi tuluy katilu haditsun nafsi bisikan hati carita hati. Pastami'a kudu ngupingkeun anjeun. Yalihi hamun faaz mun kullu harufiat siwal akhiri fa fi hil akhdu qad waqa'a
yali nyanding karena itu haditsun nafsi naon hammun neja himmah nih orang mah cita-cita fa'azamun tuluy kalima ngazam logatan bermaksud ngan ngajam geus serius kulluha di sakabehna nu kabeh rupiat eta geus diangkatkeun itu kulluha siwal akhiri anu salian ti akhir tegasna ngazam fa fihi ta tetep dina ieu akhir ngazam al akhdu ari nyandak qad waqa'a eta geus nyata tumiba ieu akhdu tingkatan tujuan atau lintasan-lintasan anu sok datang kana hate ya 5 macam. Kahiji naon? Hajis. Naon hajis artosna? Bisikan hati. Lintasan pikiran. Tapi di handapna aya fal awal ma yulqa fil qalbi wala yadum. Sesuatu anu tumiba kana hate tapi teu langgeng. Aduh, asa yang baso ya teh. Lap be poho deui hayang basa teh poho deui kelas sare geus bete inget deui eta naon ngaranna tah hajis asa hayang jadi ulama lap poho deui ka teh masaten acan abdul yang jadi ulama teh eta naon ngaranna tadi hajis eta mah lintasan pikiran duh aya nu geulis asa hayang tapi geus kokobong teh aduh ingat ka cita-cita baheula hayang jadi ulama moal lintasan pikiran teh langsung di cancel dipengkolkeun eta naon ngaranna tah hadis jadi hadis mah selintasna hate saeutik pisan sakedeung pisan lamun kurang eta lintasan pikiran sakedeung teh ya diteruskeun jadi benu kadua tingkatanna jadi naon khatir jadi karatag hate maka karatag hate mah patokanana mayul qafihi wa yadumu muddatan sesuatu nu tumibakeun fihi na qalbu wa yadumu langgeng sewaktu-waktu langgeng boleh dah pokokna mah hayang masantren teh bari sakola khotir tagis aya keretek ditingkatkeun deui aya nu keretek teh sepi salintas unggulnya urang mah sayang ngetol alfiah kakara geng nalar nang sajam eta duh capek iya sebal wal hoream lah berarti khotirna sakedeung eta geus leungit khotirna leungit. Jadi lamun eta kretek nu eta diteruskeun deui tingkatan anu katilu jadi naon tingkatan katilu namina haditsun nafsi bisikan jiwa. Kadang-kadang ada bisikan jiwa mah berarti geus di atas 50% nya. Maka definisina wasalisu a'la min dalik nomor katilu mah lebih tinggi di nutilu. Urang teh cenah ge aya nu ngaharewaskan hati abdi. Kudu masantren ka anu ulah waka kawin lamun can masantren ka anu geus dinas we eta aya bisikan naon tah jiwa biasa bae bisikan jiwa mah lebih kuatnya karena hayang cenderung dilaksanakeun jadi sebetulna mah mimitina mah hajis heula kadua khatir heula katilu lebih kuat haditsun nafsi alus sebetulnya mah jalma doraka ge kitu mitina mah khawatir heula kolepat asa hayang maksiat teh poho deui sukan teh diteruskeun deui mikir kamari teh nya kitu ayeuna mulai maksiat teh diteruskeun deui kretek duit raha nu kamari matak hajis teh terkadang menjadi baik lamun hajisna naon alus kretekna aya di kretek anu matak cilaka lamun diteruskeun karena maksiat jadi kumaha eta nanya kretek teh matak apapun jadi lawan angan-angan cita-cita adalah sebagian daripada rizki naon cenah
Angan-angan cita-cita sebagian daripada rizki. Tah cita-cita mah nomor 4 geus hadisun nafsi jadi behamun. Hamun manaon? Neja geus sebuah cita-cita. Biasana mah geus hayang ieu mah geus hamun mah. Lamun geus hayang sok beunang biasana mah. Duh asa hayang dahar lapar. Sok menang dahar tara biasana. Menang. Cing lamun aya sangu urang can hayang menang dahar tara. Jadi memeh dahar teh naon heula? Hayang heula. Memeh nginum ge naon heula? Hayang heula. Aya eta heula, aya hamun heula teh. Mata hamun teh termasuk sebagian rezeki. Moal wakabuga budak can hayang mah. Aya naon heula? Aya hamun heula. Aya neja heula. Anggeus buleud ayeuna mah ditentukeun tanggal dicirian. Tret. Kudu kawin pokona mah. Atuh nyirian-nyirian tanggalna atuh lah. Tanggal moal biak ieu cirian teh ayeuna. Geus ngazam eta mah geus nyirian tanggal mah. Biasana mah lamun geus ngajam sok kumaha? Geus paten pisannya. Maka ngajam definisinya dihandap atau nomor 4 heula, aya nomor 4 mah hamun, urang mah logat neja atau diartikan cita-cita boleh. Soalnya cita-cita ge termasuk lintasan hati. Qasdus syai'i ngamaksud sesuatu ma'at tarjuhil fi'li sarta unggul kana rek dipigawena. Awi tarki atau ditinggalkeun. Moal urang mah moal jadi tukang dagang, hayang jadi ajengan. Nah, cita-cita teh gitu. Berarti cita-cita mana? Aya cita-cita meninggalkan sesuatu, aya cita-cita melaksanakan sesuatu. Aing teh hayang ayeuna mah moal mabok deui. Cek tukang mabok teh. Aing jajan mah bener ayeuna mah soleh. Geus hamun eta mah geus serius eta. Arab teh azam pokona isukan marek masantren teh nu bangor teh. Nah eta mah geus naon tah geus ngajam. Biasana mah lamun ngajam mah tara gagalnya. Jadi saeutik gagalna gitu. Mata hukumna wajib lamun urang asup anyar waktu salat kudu naon? Kudu ngazam. Duh ya Allah nawaitu ngazam berarti ngazam mah azam tu salat az-zuhri fi waqtiha. Abdi ngazam salat zuhur dina waktuna. Biasana mah tara teu salat zuhur. Mata wajib ngazam. Lamun mimiti balik dina kitab Sulam Taufik disantumkeun wajib ngajam rek laksanakeun perintah Allah. Wajib ngajam rek ninggalkeun maksiat Allah. Maka harusna dibimbing barang begitu nyak balik. Ngajam kaula rek laksanakeun perintah Allah. Ngajam rek ninggalkeun maksiat Allah. Soalna geus ngajam naon? Direncanakan. Taruhlah 80% dikerjakan geus ngajam. Niat, bari niat bagi diparengan kunaonna. Naon ngaran niat? Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Geus prak ari niat mah. Matak niat mah lintasan deui eta mah geus prak eta mah. Disebutkeun di dieu nya niat mah. Soalna lintasan. Tadi mah ngabahas naonna? Ngabahas lintasan anu ngalintas pikiran-pikiran kana hate. Lintasannya. Tah sadaya lintasan-lintasan pikiran eta ditentukeun teu ku Allah. Ditentukeun. Ari Allah ngagaduhan lintasan-lintasan teu. Kareteg Maha suci Allah. Allah mah teu gaya lintasan-lintasan. Maka kumusonif dipertegas dina nadoman yalihi hamun faaz mun kullu harufiat. Semua 05 kabeh diangkat teu aya di saha? Teu aya di Allah. Siwal akhir terkecuali yang akhir. Naon nu akhir? Azam. Tah nu akhir mah di Allah ge aya.
ngan pedah ka Allah mah lain ngajam bahasa tapi naon irodah cing ari irodah dikerjakeun tacan teu acan ngan sudah direncanakan ari azam ge ari ajam naon belum dikerjakan ngan sudah siap dilaksanakan ta Allah taala ge kitu ari nyebutkeun ngajam mah bisa sami jeung makhluk aya di Allah nyata sebatan naon irodat sudah direncanakan tapi belum dibuktikan aya rencana orang ku Allah taala sudah banyak isukan rek naon geus 10 tahun kemudian rek naon 20 tahun kemudian rek kumaha incuna rek sabaraha buyutna rek sabaraha kawina sabaraha kali cukup pesa kalinya ulah lebat teuing lah da sami bae senengnya rasana itulah poin terakhir dari closing musannif anu kadua poin kedua teh mempertegas sebenarnya mah lamun bahasa kieu ieu teh kersana kudrat Allah ieu mah geus diirodatkeun ku saha ku Allah tah eta teh bahasa majaz si jaed jangkungna ku kudrat atawa ku Allah ku Allah sabenerna dina kalimat thayyibah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah di dieu kieu ayeuna kudu mah langsung we nya di dieu kieu ayeuna abdi dipidamel ku Gusti Allah. Tah. Jadi eta kalimat naon? Kalimat majaz. Lamun nyebutkeun kieu di dieu kieu ayeuna abdi ku kudrat Allah. Eta kalimat naon? Kalimat majaz. Maksudna mah di dieu kieu ayeuna abdi ku Allah. Maka di dia disantumkeun kade wa'lam anna nisbata takhsis lil irada nyebutkeun nangtukeun ku iradat wal ibrazi wal ijadil qudrah nyebutkeun direalisasikan oleh kudrat atau dijabarkan ke kudrat dibuktikan dengan kudrat eta teh kalimat majaz sesungguhna mah nu nangtukeun mah lain iradat tapi saha Allah nu ngadohirkeun nu ngajabarkeun anu merealisasikan saha kudrat atawa Allah atau ketika tadi aya bahasa si ieu malah geus kersa Allah bae beunghar naon karana kalimat kitu majaz maksudna mah geus ku Allah dibeungharkeun kumaha lamun kieu dianggap kalimat hakikat lain ieu mah ku kudrat Allah we ku naon cenah ge ku kudrat Allah ayana ku kudrat Allah direncanakeun ku saha ku iradat Allah eta hukumna kufur soalna ari anu ngagaduhan tapak mah zatna lain naonna lain sifatna sok sakumaha jalmana pinter ai jalmana datna sari mah bisaeun moal di jalma gitu moal bisaeun moal sakumaha hebatna ge jadi ku zatna mata kahiji saha jalma nu ngaitikadkeun sadaya kajadian hakikatna ku kudrat atawa ku iradat Allah hukumna kufur sareng sadaya pada melan Allah ku kudrat atau iradat Allah hukumna kafir panghandapna aya in aradal qail annal fi'la lil kudrat pekerjaan adalah ku kudrat secara hakikat jawabanna kufur kadua saha jalma nu ngaitikadkeun sareng bahwa ieu pekerjaan teh hakikatna ku kudrat jeung ku Allah ku kudrat jeung kudat Allah eta ge kufur jadi tama juga mumin jahil geuning kamari
Ieu pekerjaan teh nya menang jalma, nya menang saha? Allah. Babarengan duaan kubur kene eta ge. Cing kumaha nu utama? Nu utama katilu. Kumaha katilu? Bal al fi'lu li zatihi ta'ala, abalil fi'lu li zatihi ta'ala. Sadaya padamelan kenging dat Allah sareng. Melalui kudratna Allah. Tah, bahasa nu bener mah ieu terakhir kumaha? Balil fi'lu li zatihi ta'ala bi kudratihi. Hartosna seluruh pekerjaan sadaya ge kenging dat Allah melalui kudratna Allah. Jadi bakna bisa babia melalui kusabab kudratna Allah. Itulah closing ti musannif. Jadi kade aya tilu itikad. Hiji ngaitikadkeun padamelan menang kudrat hukumna kafir. Ngaitikadkeun padamelan menang duaan nya menang kudrat nya menang dat Allah kafir kene. Nu bener mah kumaha? Ieu padamelan adalah menang zat Allah melalui kudrat iradatna Allah. Kitu mah bener pada saeutiknya. Tapi lamun dianggap kalimat majaz eta mah hukumna menang. Ieu teh kersana Allah we. Ieu mah bageurna Allah cenah ge. Menang disebutkeun ieu ladang bageurna Allah. Menang ngan niatna niat majaz. Bikaromihi ta'ala ku bageurna Allah ta'ala, bijudihi ta'ala. Eta kalimat-kalimat majaz eta mah. Kalimat-kalimat majaznya. Menang kalimat majaz mah. Mimba bi itlaqil mungkin mimba bi itlaqil muta'alliq wa iradatil muta'allaq. Nyaritakeun manu cumantel ngan maksudna mah anu dicumantelan. Alhamdulillah selesai penjelasan tentang sifat kudrat.